Al-faslul awwalu fi bayani huquqiz zaujati al-wajibati ala zauji. Al-faslu ari ieu ji pasal al-awwalu anu kahiji fi bayani huquqiz zaujati eta tetep dina ngajelaskeun pirang-pirang hakna pamajikan al-wajibati anu wajib ala zauji kasalaki tegesna kawajiban salaki hakna pamajikan sakumaha geus dikupas dina muqaddimahna. Hiji kudu alus mempergauli, nomor kedua kudu ngabiayaan pamajikan, katilu kudu ngamas kawinan pamajikan, kaopat kudu kilir lamun pamajikanna leuwih ti hiji kudu bisa adil kilir, kalima kudu ngawurukan pamajikan kana perkara nu dipardukeun ku Allah jeung kana pasunatan-pasunatan sanajan lain pasunatan anu muakkad. Nomor kagenepna kudu ngawurukan kanu jadi pamajikan ngabejaan ka pamajikan tentang head, ya, tentang head pamajikan bejaan. Teu bisa ngabejaanana nya bisa nu jadi salaki supaya ngajurungkeun kana pangajian supaya paham kana head. Katujuhna nyaeta ngawurukan tina perkara anu nitah supaya eta pamajikan bisa turut kanu jadi salaki. Qala Allah Ta'ala, qala parantos ngadawuh Allah Gusti Allah Ta'ala tingkahna maha luhur Allah. Aya kitab teh mana? Atas pasikan itu. Ini apa lagi? Fi suratin nisa dina surah an-nisa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna jeung kudu mempergauli maraneh kabeh kewajiban salaki. Hunna ka itu azwaj bil ma'rufi tanapi kanisa mangga kalawan hade bentuk wa ashiruhunna bil ma'ruf teh kudu mempergauli kanu jadi pamajikan anu hade. Gambaran hade kumaha? Bil adli, ai bil adli tegesna kalawan adil fil mabiti tina meutinganana, wan nafaqati jeung nganapakahanana ka hade napakahan pamajikan eta kaasup wa ashiruhunna bil ma'ruf nganapakahan kudu hade. Hartina nganapakahan kudu hade berarti dinapakahan ku barang anu halal. Kudu hade nganapakahan pamajikan supaya cager, supaya sehat. Lantaran nganapakahan alus kanu jadi pamajikan eta teh pada dasarna mah balik di ka urang. Hiji pahalana, nomor kaduana pamajikan sehat, gijina alus mun urang kaurus. Tapi lamun pamasehat pamajikan teu dinapakahan nu alus jadi busung lapar kitu na teh. Atawa kurang giji, mun pamajikan salaki oge bakal bingung tah. Da pamajikan gering wae. Wabil izmali jeung kalawan gemblenganana fil qauli dina hiji qaul. Wa qala sareng ngadawuh Allah Ta'ala fi suratil Baqarah dina surah Al-Baqarah. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Walahunna jeung eta tetepikeun itu azwaj alal azwaji ka pirang-pirang pamajikan. Mislul ladzi ari pantarna anu lahum nu eta tetepikeun itu zauj atawa rijal alaihinna hak ka itu azwaj
minal huquqi buktina tina pirang-pirang hak fil wujubi dina nu wajib wastihqaqil mutalabati jeung ngahakna nyuprih alaiha ka itu nisa zaujah azwaj la fil jinsi lain dina jinisna bil ma'rufi kalawan hade ai bima tegesna ku perkara yustahsanu nu direken alus itu masaraan cek sara direken alus cek sara karena kieu kadang-kadang alus cek sara tapi cek nafsu urang mah goreng da mung nyumponanana cek urang mah alus tapi cek sara mah bisa wae goreng jadi ulah diakurkeun ka hayang diri di mana-mana ayat-ayat Al-Qur'an nu teu sesuai jeung kahayang urang ulah ngarobahkan ayat Qur'ana tapi robah kalakuan urangna robah sikap urangna min husnil usrati buktina tina alusna mempergauli wa tarkidz dzarari jeung ninggalkeun kamadaratan minhum ti itu zauj wa minhunna jeung ti itu zaujah rijal jeung nisa qala cumarios saha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ti Ibnu sareng Abbas amin makna dalika ari maknana ayat walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf inni saestuna kuring uhibbu eta mika cinta kuring saur Ibnu Abbas an atazayyana kana yen gawe mapaesan kuring limroati ka epikeun pamajikan kuring jadi Ibnu Abbas mah sok resep ngagindingan pamajikan pangmeulikeun emas anting kalung gelang untung lah gengge mah kurang hade euy ya pangmeulikeun naon deui cincin loba lah atuh teu ku emas oge samampuna kan ngudagna ge sakemampuanana ku perak ya ku perak teu mampu nu mana sok nu penting mapaesan pamajikan sesuai jeung kemampuan urang henteu ku dipaksakeun pamajikan make kalung anu sok kadeuleu teh geuningan ditembongkeun tuh gambar Ka'bah di dina teh tuh gambar Ka'bah gampang caringin ti dieu teh partai we sakalian kabeh dibawa di dieu teh nya gambar hulu banteng ti dieu teh teu gambar oh bukan mah sagala we kitu dipake sesuai jeung partai masing-masing gitu tah tah gambar naon heuh sae tah sae Ibnu Abbas sok mapaesan nu janten bojona kama seperti perkara tuhibbu numika cinta itu pamajikan an tatazayyana kana yen ngagindingan itu imroati li pikeun kuring teu jauh beda we seperti pamajikan resep mapantes kanu jadi salaki meureun bapak wandi oge ku pamajikanna teh osok kitu sigana Pak ajukna ulah nu eta nu ieu kana hayang mapantes nu jadi salaki teh hayang eta teh dipapantes nu jadi pamajikan teh artina pamajikan hayang mapantes salaki mantesan kanu jadi pamajikan supaya pamajikan oge mantesan kanu jadi salaki ulah ari urang hayang diperhatikeun dipapantes kanu jadi pamajikan tapi urang tara mapaesan kanu jadi pamajikan li hadhil ka ayati kana ieu ayat pikeun kana ieu ayat walir rijali alaihinna darajah walir rijali jeung eta tetep pikeun salaki alaihinna ka itu azwaj atana pinisa darajatun ari darajat tegasna ae fadilatun kaunggulan fil haqqi dina hakna min wujubi taatihinna tina wajib taatna itu azwaj lahum ka itu rijal
aya kelebihan pikeun lalaki nu teu dimiliki ku nu jadi pamajikan. Cenah salaki kudu makean pamajikan. Bener, tapi pamajikan oge kudu mapantes nu jadi salaki. Jadi naon silih simeuh ngan aya leuwihna. Naon leuwihna? Tah salaki mah unggulna teh pamajikan kudu taat ka salaki. Salaki kudu taat ka pamajikan. Keheula anan, sorry bray. Teu bisa. Pamajikan kudu taat kana jadi salaki. Ngan salaki ngahargaan kanu jadi pamajikan gitu. Ngahargaan. Apatnya. 5 karena perkara dapa'u anu parantos masrahkeun itu rijal hukana ma ilaihinna ka itu azwaj minal mahri buktina tina mahar walin fakihim jeung karna nganapakahanana itu rijal fi masolihinna dina kamaslahatanana itu azwaj. Eta daek teu daek taat kudu kumaha nah make kudu taat kapan pamajikan teh geus di mas kawinan kudu jadi salaki, dina pakahan kudu jadi salaki. Tak ente kudu taat dina kana jadi salaki. Ruwiya diriwayatkeun anin Nabi sallallahu alaihi annahu sanyana Kangjeng Nabi qala parantos ngadauh Kangjeng Nabi. Fi hajatil wada'i dina haji wada. Akhiri hajihi tegesna anu akhir tina hajina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahwa jeung ari itu akhiri hajihi hujjatul jum'ati eta haji dina poe Jumat. Kan kieu. Aya haji sogir, aya haji kabir, aya haji akbar. Ari haji sogir mah umroh. Ari haji kabir mah nya ibadah haji dina waktu Dzulhijjah. Ari haji akbar mah haji ngalaksanakeun ibadah haji nu mana dina tanggal 8 Dzulhijjah na teh bertepatan dina poe Jumat. Eta teh wah berkahna luar biasa. Nabi Adam alaihi salatu wasalam dilahirkeun dinten Jumat. Haji sogir, haji kabir, haji akbar. Sogir mah nu umroh, entos umroh eta haji, hajina haji sogir. Teu nu ngalaksanakeun ibadah haji, haji kabir. Ngan aya nu ngalaksanakeun ibadah haji pas tanggal 9 Dzulhijjahna pas wukuf di Arafahna tanggal poe Jumat eta kaasup kana haji akbar istimewa luar biasa. Wah luar biasa eta teh kaunggulanana. Ba'daan hamida dina sabada yen muji Kangjeng Nabi Allah ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi kantos nyarios dina nalika haji wada. Dina sabada anjeunna muji ka Allah taala wa asna jeung tegasna ngalem Kangjeng Nabi alaihi ka Allah wa wa'adho teras mapatahan Kangjeng Nabi al hadirina kanu hadir sadayana. Kangjeng Nabi khutbah. Kangjeng Nabi tausiah tidinya, mauidhah tidinya. Saur Kangjeng Nabi ala ingat intana bahu tegesna kudu areling maraneh kabeh ya kaumi hei kaum-kaum 5 kana perkara yulko nu ditibakeun itu ma ilaikum ka maneh kabeh anjeun kudu areling kana perkara nu tumiba ka anjeun. Wastausu jeung kudu ngawasiatkeun maraneh kabeh bin nisa'i ka pirang-pirang awewe khairon kana kahadean. Kudu ngawasiatkeun anjeun ka pamajikan nu hade. Lain pamajikan nu hade maksudna mah. Kudu berarti pamajikan nu goreng mah teu kudu diwasiatan. Lain kudu ngawasiatan bahasa-bahasa nu hade, mapatahan anu hade, ngelingan anu hade, itu kanu jadi pamajikan. Al-ba'u ari ba huruf ba li ta'liyati eta pikeun ngamuta'adikeun. Iqbalu tegesna kudu nampak maraneh kabeh. Wasiati kana wasiati kuring fihinna di itu nisa atanapi azwaj
sami wae nya nisa tanapi azwaj. Wa'lamu jeung kudu apal maraneh kabeh biha ka itu azwaj warfaku jeung kudu welas gawe welas asih maraneh kabeh bihinna ka itu azwaj wa ahsinu jeung kudu gawe hade maraneh kabeh asratuhunna kana mempergaulina itu azwaj. So Rasul kasalaki Rasul ngawartosan lalaki cek Rasul na haji wada aranjeun kudu ngawasiatan kanu jadi pamajikan kalawan wasiat anu hade mapatahan ngelingan supaya narima eta nu jadi pamajikan kana anu disampaikan ku anjeun sajabati edak kudu mere nyaho anjeun kudu gawe welas asih bageuran kanu jadi pamajikan kudu gawe hade utamana dina muasyarahna fa inal wasiata karena maka sanyana wasiat bihinna ka itu azwaj akadun eta leuwih eta nu leuwih dikekehkeun eta leuwih kekeh leuwih utama leuwih dianjurkeun ari kitu kumaha lido fihinna karena lemahna nu jadi azwaj awewe mah da lemah. Karena ilalaki mah ngomong jeung berbuat berperilaku teh make logika mun awewe sok make perasaan wae. Eta kurang-kurang nama rudet eta teh. Alias rujit. Tapi dah kitu awewe mah rata-rata make perasaan mun lalaki kitu make nalar nu kuat. Laki mah erek moal. Kumahanya nah eta sok sia nya bener teh beda mata kula heran lamun ayeuna lalaki jeung awewe bobogohan para sewe pasti nu dipakena geus beda nu diheulakeunana beda gitu lain berarti awewe teu boga akal logika nalar lain berarti lalaki teu boga perasaan lain ngan nu dikahareupeunana beda tah eta nya. Wahtiyajihinna jeung karena butuhna itu azwaj ilaman ka jalma yakumu anu nempatan itu jalma atawa anu ngalaksanakeun itu man nu bisa nyumponan itu man bi amrihinna kana urusanana itu azwaj. Jadi salaki teh bisa nyumponan kana urusanana azwaj pangabutuhna azwaj. Wa pinasbi khairon jeung eta tetep dina wa pinasbi khairon jeung eta tetep dina nganasabkeun lapad khairon wajhani ari aya dua wajah jalan ahaduhuma ari salah sahijina tina itu wajhani annahu sa'nyana lapad khairon maf'ulun eta jadi maf'ulun istausu eta jadi maf'ul tina lapad istausu li anal makna kana sanyana maknana if'alu kudu migawe maraneh kabeh bihinna ka itu azwaj khairon kana hade atawa kalawan hade kudu hade kanu jadi pamajikan wasani jeung aya nomor kadua nama nahu ari manana itu azwaj punten khairon ikbalu kudu nampak maraneh kabeh wasiati kana wasiat kuring waktu jeung kudu ngadatangkeun maneh kabeh khairon kana kahadean fawa makar itu khairon mansubun eta dinasabkeun bi fi'lin mahdhufin kalawan fi'il anu dipikeun ka qaulih ta'ala seperti dawuhan Allah taala kieu dawuhan Allah taala wala taqulu salasah intahu khairul lakum kitu tah aya fi'il dipikeun kumaha lamun diartikeun lapadna wala taqulu jeung ulah ngucap ulah ngomong maraneh kabeh salasah tan kana 3 kali intahu kudu ngeureunnan maraneh kabeh lain kieu khairon kana kahadean lain kitu khairon jeung kudu ngadatangkeun kana kahadean maraneh kabeh jeung kudu ngadatangkeun kana kahadean lakum pikeun maraneh kabeh maksudna mana aya pinu dipiceun ai intahu tegasna kudu ngeureunnan maraneh kabeh andalika tina eta pagawean waktu waktu jeung kudu ngadatangkeun maraneh kabeh khairon kana kahadean. Jadi lamun ka pamajikan, ka budak, ka keluarga ulah nyaah.
ulahnya bagiakeun hayang ulin pamajikan der boga duit mah henteu mah bahas biasa we ka situ gede lah nyarungkad beulingnya mun keur boga bagiakeun gini ngabagjakeun pamajikan teh jeung budak eta teh ngagampangkeun rejeki gampang kana rezekina gampang beak gampang datang deui rezekina teh ulah ngalasa lebar ku sabab nganapakahan nu jadi pamajikan jeung budak da eta mah kawajiban nu jadi salaki ulah lebar bro kana jadi pamajikan mah hayang naon ente yang emas berapa kilo sakilo tuh meuli ka pasar jeung jair sakalian hayang naon bere gitu mun keur boga keur aya keur eueuh mah kumaha berekeunana atuh kitu. Oh. Tarima abi nikah ka Nyi Resti kalawan mas kawin seperangkat alat bangunan kontan. Naon wae paku paku sakilo. Paku sakilo. Besi beton nu 12. Kebayang mas kawin dibawa besi betonnya. Jeung kawatna tah geus kumaha eta dibawa ka ditu. Teuing. Semen sak-sak. Bata 5. Wah, barurat ka itu teh. Nyaan beuneu. Sikeuna lamun mas kawin aku lauk mas ulah disebutkeun laukna mah. Kalayan mas kawin mas sakilo kontan. Wah, gonjleung kebayang. Nyaan ku emas sakilo. Paingan diwadahan kana dus mung katingali eta diwadahan kana dus alim ria abdi mah padahal jerona lauk emas teu disebutkeun laukna kacau teh terus fa inna ma hunna maka sanyana ari itu azwaj iwanun eta pirang-pirang nu ditawan asirotun tegesna pirang-pirang usirotun tegesna pirang-pirang nu ditawan pamajikan teh nu ditawan ingdakum disandingan barane kabeh anggar mana ditawan kan dicontohkeun kieu we kaluar imah kudu bebeja nya izin lin barang beuli izin sagala rupa oge bebeja kan jadi salaki ditawan pamajikan sorry saya yang menawanmu. Jadi lamun kecek mah alin teh kata Resti teh. Kamu akan menjadi tawananku. Keren. Kamu akan menjadi tawananku. Oh, cenah naon abi ditawan emangna abi teh peperangan jeung di lain. Bijin gitu kan yang segalana. Fa iwanun makari lapat iwanun bin nuni kalawan maken nun al maksurati nu dikasrohkeun jam'u aniyatun eta jama tina lapad aniyatun wahia jeung ari inwanin terimanya fa inwanin teritanya al maksurah bisi goti muntahal jumu eta kalawan segat muntahal jumu wa inna makila jeung pastinya dicarioskeun lil mar'ati pikeun awewe naon aniyatun lapad aniyah di annaha karena sanyana itu mar'ah mahbusatun eta nu disengker ditahan kal asiri seperti jama nu ditawan inda zauji mungguh nu jadi salaki wa fil labdin jeung dina hiji lapad mah fa innahunna maka sanyana itu azwaj iwarun eta pirang-pirang nu ditata ranjang awewe teh ditata ranjang bubulucun tanpa salai pun birroi kalawan ngangero sanes iwanun tapi ngangero iwarun jam'u ariyatin kenging nyandak tina jamakna lapad ariyatun fa inna rijala maka sanyana nu jadi pamajikan pirang-pirang salaki akhodu eta nyokot itu rijal hunna ka itu azwaj bi amanatillah kalawan amanat Allah Subhanahu wa taala jadi pamajikan teh nutupan nu jadi salaki kudu bisa nutupan pamajikan nutupan pakaianana
auratna nutupan kaaibanana tutupan ulah silih boleh kerkeun silih singsatkeun make di kamar teman laisa teu kalakuan jeung tingkah Aisyah tamlikuna eta ngamilik maraneh kabeh minhunna ti itu azwaj sayan kana hiji perkara wa dalika tina salianti itu khair ala inget kedua ta Rasul teh nyarioskeun deui ayatina kana yen ngalakonan punten illa ayatina kajaba kana yen ngalakonan itu saha azwaj bipahisatin kana kagorengan anu sujin tegesna kana kagorengan kajaba di mana-mana pamajikan geus ngalakukeun kana kagorengan atawa geus nusuj dititah nu jadi salaki geus teu dae ngaulaan nu jadi salaki geus teu dae selingkuh jeung salaki nu batur nya atawa dusta lah sok aya kapan pamajikan teh mun teu peka ka urang teh sok aya nu kitu awe lain nu teu peka jawab kan emangna aing malaikat jadi urang teh kudu nyaho eusi maneh kitu sok aya teh awe ke hade si awe sok kitu tah mun teu peka pisan ka urang jadi sigana teh naon nu aya dina hatina teh kudu dikanyahokeun we kudu jadi lalaki padahal ngaleuwihan pangeran atuh nya dengaran ge sakira-kira ieu salaki berarti can ngarti bebeja ka salaki teh pak kumaha teu abi teh maka kalah goreng nu jadi salaki teh nusuj kana jadi salaki gawe goreng kana jadi salaki mabniyatun anu jelas ai dhahiratun tegasna anu jelas bi an dhaharat ku yen jelas naon amaratuhu ciri-cirina itu nusuj kajaba di mana-mana nu jadi illa ayatina tadi tesna salah ila ayatina kajaba di mana-mana pamajikan gawe nusuj goreng kana jadi salaki kumaha lamun kitu kan tadi geus dijelaskeun kudu salaki teh kudu kumaha wae kajaba di mana-mana salak di mana-mana pamajikan nusuj kana jadi salaki geus jelas dohirna fa in fa'al nama kalamun migawe itu azwaj bi an adharna ku yen ngadohirkeun azwaj an nusuja kana nusuj kumaha lamun kitu pamajikan goreng gawe kan jadi laki pamajikan henteu nyumponan parentah nu jadi salaki pamajikan teu daek ngaulaan nu jadi salaki jeung saterusna maka nu jadi salaki kumaha fahjaru pe kudu nyengker maraneh kabeh hunna ka itu azwaj fil madaji tina tempat hees ai i'tazilu tegasna kudu nyingkahan maraneh kabeh hunna ka itu azwaj fil firasi dina amparanana tepat sare geus tinggalkeun kun hayang sare bareng montong aing minta kitu dibere siga kitu tinggalkeun lain tinggalkeun ngeusan geus jig maneh sare di ditu moal sare bareng aing watroku jeung kuningalkeun maraneh kabeh mado ja'atuhunna kana ngabarengan sarekna itu azwaj ai nauma tegasna kana sare bareng geus bae jig mah di kamar tuh atau mah di ruangan tamu urang di kamar nah bapak teh meuni kitu mung sia mah geus nusuj ka urang montong di ruangan tamu tempat pepoean mah di ditu tuh hiji keras mah montong sare jeung urang mah jig tempat pepoean gitu ma'ahuna sartana itu azwaj wahadal hijru jeung ari ieu nyengker lagoyata eta teu aya tungtungna lahu pikeun itu hijru li annahu karena sananya itu hijru lihajatin eta tetep pikeun pangabutu lihajati solahiha eta tetep pikeun pangabutu kamaslahatanana itu azwaj nempikeun kairaha teu maturan heesna teh lamun nu jadi pamajikan geus goreng kanu jadi salaki ceuk dina hiji kaul mah la goyata
teu aya tungtungna salama goreng ka aing kitu pek hee sorangan teu aya tungtungna kayak kapayun aya. Fama talam tasu maka samang-samang teu beres itu azwaj fal hijru maka ari nyengker nyingkahan bakin eta anu tumetep teu beres-beres mah tuluy we singkahan wa in balago jeung sanajan nepi itu hijru sinina dina pirang-pirang tahun sanajan mang tahun-tahun tinggalkeun Allah karim kasalaki entak mana ulah macam-macam kasalaki bae sari tinggalkeun naik kumaha wa mata solahat ayeuna yang samang-samang sama selahat itu azwaj fala hijro maka teu aya sengkeran eta tetep wa inda ba'dil ulama heup berarti lamun geus maslahat geus beres geus akur kakarek barengan dinu jadi pamajikan pun wa inda ba'dil ulama jeung eta tetep mungguh sebagian para ulama goyatul hijri ari puncakna nyengker kanu jadi pamajikan nyingkahan pamajikan sahrun eta teh sabulan ngan sebagian ulama mah berpendapat jarakna teh jangkana teh waktuna teh selama 1 bulan. Mun pendapat anu tadi mah salama goreng kanu jadi salaki tinggalkeun. Maksud tinggalkeun tadi lain ngeusan, tapi ulah dibaturan. Yang cek sebagian ulama mah aya batasna. Kan ari tadi menyebatna oge la goyatalah teu aya naonna, teu tungtungna, teu puncakna, mang tahun-tahun we. Ngan sebagian ulama mah aya puncakna, aya batasanana, aya tungtungna. Mana jarak sabulan we. Geus sabulan diantep ka karek. Kitu keneh antep deui, geus sabulan deketan deui. Kitu keneh sabulan deui. Gitu. Wadribu jeung kudu neunggel maraneh kabeh hunna ka itu ajwaj. Yes, euy, teunggel tah pamajikan. Rengkas lah. Dorban kalawan teunggelan. Ulah teunggelan nu kumaha goiro mubarihin mubarrohin. Anu henteu natuan ghairu mubarihin anu teu natuan sok sintreuk atuh teu dijiwir pamajikan kita takol ku kampak memontong da lain coran atuh pamajikan teh nu teu natuan wa huwa jeung ari itu ghairu mubarihin alladzi eta anu layak siru nu teu meupeskeun itulah di udman kana tulang berarti hiji sikap nu teu matak meupeskeun kana tulang teh teu matak luka teu matak misalnya komo pamajikan macam-macam parioskeun leungeunna teh tu singkang sabeula macam-macam di sukuna parioskeun watir eta mah smackdown geus ditah miluan UFC kitu mulah kagok. Ini sakira-kira teu natuan teu nganyerikeun ya. Manggul ta. Macam-macam nyires timbul ku bata. Atawa kunaonna teh hebel. Hebel. Kulantaran resna jago silat ditakis tidak bisa. Wes keren ta. Talian heul aku kawat coran wala yusinu jeung teu nyieun cacad itulah di udwan kana anggota aidorban tegesna teunggelan goiro sadidin nu teu banget cukup we diciwit oge nepikeun kabiru mamontong nya dibitu kumaha we tu carana diusapan rada tarik rada tarik ya dijiwir diparieskeun mana pikeun keculit tak keculit ulah hari gitu bikin gitu wadalika jeung ari itu wadribuhunna neungeul kanu jadi pamajikan illam yarji'
lamun teu balik deui itu azwaj bil hijroni ku disengkerna. Artina lamun teu sadar, teu tobat wae anger kalakuanna siga kitu patut. Kitu ge dilakukeun teh lamun geus hese. Ai kitu masih keneh aya waktu susuganan buah-buah meureun. Aya keneh peluang. Da naon? Ulah waka. Fa in atona tuluy lamun turut itu azwaj kum kamaraneh kabeh pima dina perkara yurodu nu dimaksud itu mamin hunati itu azwaj fala tabgu maka ulah neangan maraneh kabeh ailatat lubu tegesna ulah neangan maraneh kabeh alaihinna ka itu azwaj sabilan kana jalan ai tariqon tegesna kana jalan ila dorbihinna kana neunggeulna itu azwaj dulman kalawan dolim ari geus cager mah si pamajikan teh geus sadar, geus eling, ulah sok neangan nalungti kasalahan pamajikan. Kapan geus selesai? Arti teh? Lamun can selesai cek tadi mun can selesai naon? Oh, sengker, jauhan. Gitu kan? Nepi ka iraha cek pendapat ulama mah salama teu daek tobat. Sanajan mang tahun-tahun. Cek sebagian ulama 1 bulan. Dites deui kitu keneh 1 bulan deui dites deui can keneh wae 1 bulan deui bageuran deui tuluy kitu. Nah kumaha teh eling-eling teu sadar-sadar saya teh mah geus teu sadar-sadar geus sok we jiwir lah jiwir kitu oge dijiwir nu teu matak natuan nu teu matak nyeri kana awak teu matak luka kana jadi pamajikan eta di antawisna. Lamun geus sadar geus eling bener-bener taat maka nu jadi salaki geus berarti beres persoalan. Ulah ngadon neangan kasalahan-kasalahan anu geus berlalu. Yang sudah biarlah berlalu. Itu tinggal kita fokus masa depan. Kapan mencok bagaimana? Kenapa melihat dan menatap dan melangkah ke depan supaya kita jangan terlena dengan masa lalu. Fokus we ka hareup kitu tah. Maka coba mundur ka tukang mun hayo mikiran ka tukang kitu eureun supaya fokus masa hareup. Masa depan. Waj'alu jeung kudu ngajadikeun maneh kabeh makana perkara kana nu bukti itu ma min hunnati itu azwaj ka alam yakun. Kaya yen teu bukti itu mah fa in nata iba maka saknyana jalma anu tobat minad dan bitina dosa kaman eta seperti jalma la dan ba nu teu gawe dosa lahu kasih iman saha lahu iman tuh berarti eta kitu lamun pamajikan geus tobat mana tobat pamajikan minta hampura kanu jadi salaki pap maaf ya pap. Wah, umpamana Pak hampura hapunten abdi urang teh sing kapanan tobat ari tobat teh eling robah tobat teh robah lamun rek eling teh rek minta hampura teh berarti urang teh kudu leuleus mun urang minta hampura kalau leuleus teh kan betul Gusti hampura atuh abi Gusti bisa urang kasalaki kitu minta hampura ulah hampura tuh orang bari ngaleos teu waras keneh wae eta mah atuh kudu kumaha Pak hampurten abinya kamari rumaos abi panginten nuju ego abina nuju sensi abina nuju bla-bla sagala rupa bebejak nu jadi salaki hapunten abdi ieu mah minta hampura bari ngomong ho atuh hampura aing teu pina kayak kitu ai sia goblok kieu teh tobat atau teu sadar ari kitu mah lain ge tobat urang minta hampura ka pangeran kan geus Gusti hapunten dosa abdi leuleus Gusti hampura terus urang kitu Gusti maka urang teh lah penyakit urang teh ka pangeran tah urang kasalah kita kitu supaya to bisi kaja dia bisi kajaran Pak aya pap hapunten abi pap gitu hapunten abdi kamari rumaos lepat bari ngahapunten moal mencek salah kita nyai sami-sami pap oge minta hampura deuh ngeunah langsung etinya teh pacantel bari ngalagu terpesona aku gitu eta teh painata iba minadani kaman la dan balah
Ala inget ae tanabbahu wallahu a'lam bishawab. Sakitu heula. Doaan jami'an. Min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha.